Tah Abah ayeuna mimitian naik gunung yeuh nu sebut tangga Gunung Malayang teh ieu geuningan tuh Abah salengkah 2 lengkah tuh tinggalan Abah tuh di gigirna aya nu karemping tah Abah mah hayang masakan naik gunung Malayang teh tah ieu kawargi-wargi kadulur-dulur tah Abah ayeuna nuju naik kana tangga tah ieu tangga anu disebut tangga Batu Kuda teh Abah bade ka gunung aya nya siga kumaha di gunung teh aya naon tah ararindah tinggal aya tangga pinus Abah hakhekok oge capek astagfirullah robba roya astagfirullah robba roya astagfirullah minha oh ya rabbi ini ilman nafi'an wa fikli amalan aduh macam istighfar oge bika capek bika hengkok asa bika istighfar Abah naik tangga tah ieu tangga di Batu Kuda teh tah kenapa yang hafal tuh tinggal di pinggir ge pemandangan ge tangga pinus ieu anu disebat tangga teh anu bade naik ka Gunung Malayang teh napikeun hengkok Abah ninggal pemandangan anu baendah tuh Abah kacapean napikeun hengkok naik ka luhur tah Abah maapanya anu dipedar video Abah kadulur kawargi Abah nepi ka dieu da capek bade istirahat heula mengucapkan terima kasih mengucapkan jazakallahu khairan katsira tah upami saderek dulur wargi hayang hafal pemandangan Batu Kuda ieu tinggal wargi-wargi dulur upami hayang hafal dongkap tah upami hayang hafal mah tonton we video Abah alhamdulillah Abah tos ge ka para sapuluhna tanyakan mengucapkan jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.